Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari teh ji pasal wa tuqawamu jeung dihargakeun naon urudut tijarati pirang-pirang banda dagangan ingda akhiril hauli dina nalika akhir taun bima ku harga usturiat anu dibeli ieu urudut tijarah bihi ku itu emak sawaan eta sarua bae kana naha bukti naon samanu mali tijarati harga barang daganganana nisoban eta nisob amla atawa henteu itu nisoban fa in balagot maka lamun tepi naon qimatul urudi harga pirang-pirang banda dagangan akhirul hauli dina akhir tahun nisoban kana nisob zakat tah ngajakatan jalma ha kana itu tijarah wa illa jeung lamun henteu itu balagot pala tah teu wajib itu zakat. Ieu pasal rek mertelakeun masalah zakat tijarah. Jadi masalah zakat tijarah teh kudu dihitung-hitung heula nisobna. Carana wa tuqawamu urudit tijarah. Maksudna kieu hitung banda dagangan di mana-mana geus datang akhir haul. Cara ngitungna ku harga eta barang dina waktu dibelina eta barang dagangan. Naha eta harga teh rek nepi kana nisob atawa henteu. Lamun nepi kana nisob maka wajib zakat. Bari jeung wajibna ngaluarkeun zakat teh nyaeta kudu ku duit. Tegesna ku harga eta barang. Teu meunang ku barang daganganana. Kumaha lamun teu nepi kana nisob? Ari teu nepi kana nisob mah maka teu wajib zakat. Teraskeun we sarahna mah teu aya. Wa yukhraju jeung dikaluarkeun ming dalika tina itu qimah ba'da bulugi qimati mali tijarati dina sabada tepina harga barang dagangan nisoban kana nisob naon rub'ul usri saparapat perpuluh minhu tina itu nisob wama sabada dihitung-hitung harga daganganana nepi kana ukuran nisob maka kaluarkeun zakatna nyata saparapat perpuluh. Ari nisobna tijarah dikiaskeun jeung nisobna zakat emas perak nyaeta 85 gram atawa hitungan Banjar mah 160 gram teh. Berarti zakatna teh lamun 160 gram 4 gram zakatna. Teh lamun ngitungna 85 gram berarti 2 gram leuwih. Lamun dikana perakeun berarti ukuranana nepi kana 200 dirham. Berarti 5 dirhameun zakatna teh saparapat perpuluhna teh. Wa ma jeung ari perkara ustukhrija anu dikaluarkeun ieu emak min ma'a danid dahabi tina pirang-pirang tempat pangalaan emas wal fiddati jeung perak yukhraju eta dikaluarkeun minhu tina emak in balago lamun tepi itu emak nisoban kana nisob. Naon rub'ul usri
saparapat perpuluh pil hali dina pada harita. Ingkana lamun bukti saha al mustakhriju jalma anu ngaluarkeunana min ahli wujubi zakati eta tetep ti ahli wajib zakat, ti ahli wajib mikeun zakat. Wal ma'adinu jeung ari lapad ma'adanu, wal ma'adin atau wal ma'adan jam'u ma'danin eta jama lapad ma'dan bipat hidalihi kalawan patah dalna itu ma'dan wa kasriha jeung kasrohna itu ma'dan. Ismun eta ngaran limakanin pikeun tempat khalaqo anu ngadamel sa Allah taala pihi dina itu makan dalika kana itu dahab wal fiddah min mawatin tina nyatana tina pirang-pirang tanah mawat aw milkin atawa tanah milik. Sawareh wajib zakat teh tina sawareh anu wajib di zakatan nyaeta ma'dan barang tambang. Umpama urang ngamilik ma'danud dahab atawa ma'danul fiddah, tempat pangalaan emas, tempat pangalaan perak, tuluy ditambang, digali, maka wajib zakat lamun tepi kana nisab zakatna. Sabaraha nisab zakat, sabaraha zakatna nyata saparapat perpuluh teh. Kitu sote lamun anu manggihanana ahli ngaluarkeun zakat. Saha ari nu ahli ngaluarkeun zakat? Nyata jalma Islam adil, baleg, jeung deui manggihanana di tempat sorangan atawa di tanah mawat. Kumalon manggihanana di tanah batur, maka ari manggihan di tanah batur mah eta ma'dan milik anu boga tanah eta mah. Tingali sarahna dina qauluhu ma'adanid dahab wal fiddah ajaran kadalapan ti handap muta'alikun bil fi'li wa huwa jeung ari ieu fi'il ustuhrija eta lapad ustuhrija. Wal mutabadiru jeung ari anu gancangna anal muroda eta saestuna anu dimaksud bil ma'adani kulapad ma'adan al amakinu eta pirang-pirang tempat allati anu piha anu eta tetep dina ya allati adahabu ari emas wal fiddati jeung perak. Pa idopatu ma'adanin maka ari idopatna lapad ma'adan ila dahabi kana lapad dahab wal fiddah jeung fiddah hakikatun eta hakikat ala makna lami netepan kana makna lam. Aya al amakinu tegasna pirang-pirang tempat al mansubatu anu dipanteskeun lid dahabi pikeun emas wal fiddati jeung perak. Wa yuhtamalu jeung dipanteskeun naon ayakuna yen bukti naon al muradu anu dimaksud bil ma'adin kulapad ma'adin adahabu eta emas wal fiddatu jeung perak alladaini aranu yakunu anu bukti itu dahab wal fiddah pitil kal amani eta tetep dina itu pirang-pirang tempat. Patakunu maka bukti naon al idopatu idopatna bibayaniatin eta idopat bayaniyah. Terus kahanap jajaran katilu ti hanap qauluhu yukhraju minhu ae ba'da takhlisi tegasna dina sabada dibersihkeun watan kihi tegasna dibersihkeun min nahwi turabi tina saumpama taneuh kebul. Wa ingkana jeung lamun bukti naon waktu wujubi zakati waktu wajibna zakat pihi dina itu ma'dan waktu wusulihi eta tetep dina waktu hasilna ma'dan piadihi dina leungeunna jalma
kama anna waqtal wujubi sapertieun saestuna waktu wajibna zakat bizar'i dina tatanduran waktas tidadil habbi eta tetep dina waktu narima teasna siki wa waktul ihraji jeung ari waktu ngaluarkeunana zakat ba'da tankihi eta tetep dina sabada ngabersihkeunana watas pihi jeung tegasna ngabersihkeun min nahwi tini tina saumpama taneuh leutak. Jadi aya persamaan dina pada ngaluarkeunana zakat emas hasil barang tambang jeung tatanduran nyata dina pada dikaluarkeunana teh dina sabada dibersihkeun tina saumpama taneuh. Wama jeung ari perkara dahab wal fidoh teh yujadu anu dipanggihan ieu ma minarikaji tina rikaj wa jeung ari ieu rikaj dapinul jahiliyati eta pependeman bangsa jahiliyah wahia jeung ari jahiliyah al halatu eta tingkah alati anu kanat anu bukti alaiha eta tetep kana itu alati saha al arabu urang arab qoblal islami dina samemeh Islam minal jahli nyatana tina henteu nyarahona billahi ka Gusti Allah wa rasulihi jeung ka utusan Allah wa syara'il islami jeung kana pirang-pirang syariat Islam papihi maka eta tetep dina itu rikaj ar-rikaji tegasna rikaj al-khumusu ari 1/5 wa yusarrafu jeung dipolahkeun itu khumus masrofat zakati dina tempat nasorupkeun zakat alal masuri bari netepan kaul masyhur wa muqabiluhu jeung ari anu ngabandingan kana itu masyhur annahu eta saestuna itu khumus yusarrafu eta dipolahkeun ieu khumus ila ahlil khumusi ka jalma anu ngahak kana 1/5 gonimah al madkurina anu dicaritakeun kabeh fi ayatil pai'i dina ayat P. Wajib zakat harta rikaj ari harta rikaj teh harta anu dikubur dina jero taneuh ku jalma anu aya di zaman jahiliyah tegasna zaman samemeh Islam. Maka umpamana kieu urang mangihan harta rikaj malah eta harta teh nepi kana nisab maka eta harta wajib dijakatan bari jeung ngaluarkeun zakatna dina pada harita teu beda sapertikeun mangihan ma'dan dahab wal fidoh teu beda sapertikeun mangihan barang tambang teh. Jadi pas begitu dina waktu mangihan rikaj umpamana ya. Mangihan rikaj umpamana 5 kilo, maka wajib zakatna teh 1 kilo gitu, 1 kilo emas. Jeung eta si zakat teh ditasorupkeun ka mustahik zakat. Ceuk kaul sejen mah kudu ditasorupkeun ka ahlil humus. Ahlil humus teh ka Kangjeng Nabi lamun teu aya maka kana kabutuh kaum muslimin, kana kamaslahatan kaum muslimin. Tinggal qauluhu dapinun bimana madpun kalawan makna anu dipendem. Pain lam yakun maka lamun teu bukti itu mal madpunan eta anu dipendem balkana balik tabukti itu mal dohiron eta anu dohir. Pa in ulima maka lamun dikanyahokeun naon anna nahwa sailin saestuna saumpama banjir adharo tah ngadohirkeun itu
sael hu kana mal bahwa maka ari itu mal rikajun eta rikaj umpamana banjir gede terus dina jero bumi keluar harta eta rikaj aidon deui bi annahu karena saestuna itu rikaj mal dapinun eta dipendem bihas bima kalawan ngitung-ngitung perkara kana anu bukti ieu emak wa ila jeung lamun henteu bihas bima bahwa maka itu mal luqatatun eta barang papanggihan luqatah barang panimu wakada jeung nya kitu deui saperti ieu luqatah insaka lamun mangmang jalma wa haraja jeung kaluar bil idopati kalawan diidopatkeun ilal jahiliyati kana lapad jahiliyah naon dapinul islami pependeman Islam kaayakuna sapertian bukti alaihi eta tetep dina itu dapin naon syai'un perkara minal qur'ani tina Al-Qur'an umpamana dina harta teh dina petina teh aya tulisan Qur'an wasmu malakin jeung ngaran malaikat ngaran raja min mulukil islami anu tetep ti pirang-pirang rajana Islam pain ulima maka lamun dikanyahokeun naon malikuhu anu bogana itu dapin wajabatah wajib naon roduhu ngabalikeunana itu dapin alaihi ka malik li annahu karna saestuna itu dapin malu muslimin eta hartana jalma Islam wa malul muslimi jeung ari harta jalma Islam la yumlaku eta teu bisa dipimilik itu malul muslim bil istilai ku ngawasakeun atawa ngalindihkeun alaihi kana itu malul muslim wa ilam yu'lam jeung lamun teu dikanyahokeun saha malikuhu anu bogana itu dapin paluqatatun maka ari itu dapin eta luqatah wa kadza jeung nya kitu deui luqatah in lam yu'lam lamun teu dikanyahokeun naon hal huwa naha ari itu mal atawa dapin jahiliyun eta bangsa jahiliyah au islamiyun atau bangsa Islam biangkana ku sapertian bukti itu mal mimma eta tetep dina perkara la asaro nu teu aya tapak eta tetep alai kana emak katibri saperti bubuk-bubukan pa in ulima maka lamun dikanyaokeun naon anna malikahu saestuna nu bogana itu mal bilogotihi punten lepat balagot eta tepi hu ka itu malik naon ad-da'watu pangajak wa anada jeung ingkar itu malik bahwa maka ari itu mal paiun eta harta pe kama seperti perkara hakan ngahikayatkeun Imam Nawawi hukana ma fil majmu' an jama'atin ti jamaah wa qara jeung netepkeun Imam Nawawi hukana itu emma qalu aya al-halah wal masyhur jeung ari masyhurna anna eta saestuna itu jahiliyah ismun eta ngaran lin nasi pikeun jalma-jalma alladzina tegasna jalma-jalma kanu anu bukti ya alladzina qoblal islami eta tetep dina samemeh Islam ay qabla mab'asin nabi tegasna dina samemeh kautusna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kama seperti perkara surah nomor telakeun bihi kana ma saha asy-syaihu tegasna Abu Ali sumu dingaranan itu nas bidalika ku itu jahiliyah likasrati juhalatihim karena loba pirang-pirang anu barodona itu nas wa alal awali pala buddha min takdiri mudhof paslun ari ieu teh hiji pasal wa tajibu jeung wajib naon zakatul fitri zakat fitrah wa yuqalu jeung dicaritakeun laha kana itu zakatul fitri naon zakatul fitrati zakat fitrah
ae al-khalqati tegasna kajadian bisalah sati asya'a ku sabab tilu pirang-pirang perkara. Al-islami tegasna kahiji Islam. Pala fitrata atuh teu aya zakat fitrah eta tetep ala kafirin kajalma kafir asliin nu bangsa asal. Illa pirokikihi kajaba diabidna itu kafir. Wa qaribihi jeung dikarabatna itu kafir al muslimina al muslimaini anu Islam duanana. Ieu pasal rek mertelakeun zakat fitrah. Zakat fitrah teh sok disebut zakat badan. Ayana zakat fitrah teh pikeun nambalan rupa-rupa kacacadan dina puasa. Gambaranana teu beda sapertikeun sujud sahwi pikeun nambalan kacacadan dina salat. Kawajiban zakat fitrah ieu teh kahususan kawajiban pikeun umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iraha zakat fitrah diwajibkeunana? Zakat fitrah diwajibkeunana tahun kadua ba'da hijrah. Bari jeung 2 poe deui kana lebaran. Ari wajibna zakat fitrah eta aya 3, hiji Islam. Atuh kafir asli teu wajib zakat. Kecuali eta si kafir boga abid atawa boga baraya anu Islam. Maka eta si kafir asli wajib zakat fitrah pikeun ngajakatan si abid jeung dulurna atawa pamajikanana anu Islam. Kaluar ku kecap kafir asli jalma murtad. Maka jalma murtad mah wajib zakatna teh didagokeun kana balik deui atawa henteu na kana Islam. Tinggal sarahna faslun fi zakatil fitri. Wahia jeung ari itu zakatul fitri min khosa'isi hadhil ummah. Eta tetep tina sawareh pirang-pirang kahususan ieu umat. Wal masyhur jeung ari anu masyhur annaha eta saestuna itu zakatul fitri. Syuriat eta digelarkeun ieu zakatul fitri pisanati dina taun as-saniyati anu kadua minal hijrati tina hijrah. Qabla Idul Fitri dina samemeh Idul Fitri biyaumaini kalawan 2 poe. Wahia jeung ari itu zakatul fitri tajabburul khalali eta nambalan pirang-pirang kacacadan. Tajburu eta nambalan ieu zakatul fitri al khalala kana kacacadan. Al waqi'a anu tumiba pisaumi dina puasa. Kama anna sujuda sahwi saperti yen saestuna sujud sahwi yajburu eta nambal ieu sujud sahwi al khalala kana pirang-pirang kacacadan al waqi'a anu tumiba fi sholatina salat. Qala ngadawuh kana itu tajburu saha Waqi bin Kharah bin Jarrah. Wa huwa jeung ari tu Waqi alladzi eta jalma aroda anu ngamaksud hu kana alladzi saha al Imam Syafi'i biqali kalawan dawuhan Imam Syafi'i. Sakautu ila Waqi su'ahibdi. Sakautu unjukan kuring. Unjukan teh laporan. Unjukan kuring ila Waqi'in ka Syekh Waqi. Su'ahibdi kana gorengna hafalan kuring. Pa arsada tuluy nuduhkeun itu Waqi ni ka kuring ila tarkil ma'asi kana tinggal pirang-pirang maksiat. Wa ahbaro jeung ngabejakeun itu Waqi ni ka kuring bi anal ilma kana saestuna ilmu
nurun eta cahaya wa nurullahi jeung ari cahaya Allah la yahdi aya nu maca la yahdi aya nu maca la yuhda eta henteu nuduhkeun itu nurullah la yuhda weh eta henteu dituduhkeun itu nurullah li asin pikeun jalma anu doraka anu maksiat. Wal aslu jeung ari asal pi wujubiha dina wajibna itu zakat fitrah qoblal ijma dina sami ijma khabar Ibnu Umar eta hadis riwayat Ibnu Umar paradha tos mardukeun sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri kana zakat fitrah min Ramadana tina bulan Ramadan alan nasi ka jalma-jalma so'an kalawan saso min tamrin tina korma aw so'an atawa saso min sairin tina kacanggan tina sair gandum ala kulli hurin kasaban-saban jalma nu merdeka aw abdin atawa abid zakarin lalaki aw unsa atawa awewe minal muslimina ti kaum muslimin wa qauluhu jeung dawuhan jeung ari dawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lapad alan nasi bayanun eta mertelakeun lil mukhriji ka jalma nu ngaluarkeun wa qaulu jeung ari dawuhan Nabi lapad ala kulli hurrin aw abdin bayanun eta pertelaan lil mukhraji ka anu dikaluarkeun naon anhu jalma bija li ala kalawan ngajadikeun lapad ala pihi dina itu qauluhu bimanaan kalawan maknaan. Terus qauluhu wa tajibu zakatul fitri ay az-zakatu tegasna zakat allati anu bitahaqquqi wujubiha kalawan narima nyata wajibna itu zakat bil fitri kalawan lebaran aya bi idraki juz'in tegasna kalawan mangihan sajuj min zamanihi tina zamanna itu fitri wa ingkana jeung najan bukti la budaya ta misti min idraki juz'in tina mangihan sajuj min Ramadan tina Ramadan wa juz'in jeung sajuj min Syawalin tina bulan Syawal pasababuha maka ari sababna itu zakatul fitri murakabun eta anu dirangkapkeun min juz'aini dirangkapkeun disusun min juz'aini tina juj dua juj wa udipat jeung diidopatkeun itu zakat ila ahadi juz'ai sababiha kana salah sahiji juj dua sababna itu zakat li annabihi karena saestuna eta tetep dina itu ahad ya tahaqqaqu narima nyata naon al wujubu wajib kama alimta wa yuqalu laha zakatul fitri wa yuqalu jeung dicaritakeun laha kana itu zakatul fitrah aidon deui naon zakatus saum zakat puasa wa zakatul badani jeung zakat badan wa shadaqatul fitri jeung sedekah fitrah wal fitratu jeung ari fitrah bikasril fa'i kalawan kasroh fa'na wa bitai jeung kalawan ta fi akhiriha dina akhirna itu fitrah lafdun eta ucapan mauludun anu dicukulkeun atawa dilahirkeun li arabiyin ka urang Arab wala mu'arrabun jeung teu diarabkeun bal min tasarrufatil fuqaha'i balikta tina pirang-pirang popolahan ahli fikih wastimalihim jeung pemakaian ieu fuqaha wa amal putratu anapun ari putroh bidomil fa'i kalawan domah fa'na pagoiru ma'rufin tah eta henteu anu dikanyahokeun ila fi kalamil awami kajaba dina omongan jalma awam. Terus kahanap
dina qauluhu fala fitrata ala kafirin asliin tapriun ala mafhumil Islam. Wal muradu jeung ari nu dimaksud annahu eta saestuna kalakuan la fitrata eta teh zakat fitrah eta tetep alaihi kaitu kafir asli bihaisu yutolibu kalawan sakira-kira disuprih itu kafir biha kana itu zakat di dunia pala yunafi maka teu nganapikeun itu zakat pala yunafi maka henteu nganapikeun itu qauluhu pala fitrata annau kana saestuna kafir asli yu'aqabu eta disiksa ieu kafir asli alaiha netepan kana itu zakat fil akhirati di akhiratna kagairiha saperti salian itu zakat minal wajibati nyatana tina pirang-pirang kewajiban wa inna malam yutalib jeung pasina henteu disuprih itu kafir asli biha kana itu zakat li annaha karna saestuna itu zakat tuhratun eta nyucikeun walaisa jeung lain itu kafir asli huwa tegasna kafir asli min ahliha eta tetep ti ahlina itu tuhroh wa amal murtadu jeung anapun ari jalma murtad fa fitratuhu tah eta ari fitrahna itu murtad mauqufatun eta anu didagokeun fa in ada maka lamun balik deui itu murtad ilal islami kana Islam wajabat tah wajib itu murtad alaihi kana itu wajabat tah wajib itu zakat alaihi ka itu murtad wa illa jeung lamun henteu itu ada pala maka henteu itu wajabat wa kadza jeung saperti itu murtad fitratuman ari fitrahna jalma alaihi anu eta tetep wajib ka man munatuhu ari biayana itu man anu dibiayaan ku si murtad wa bi gurubi syamsi jeung ku sabab surupna panon poe min akhiri yaumin tina akhirna poe min syahri ramadana anu tetep tina bulan Ramadan wa hina idin jeung dina nalikana itu gurubi syamsi patuhraju maka dikaluarkeun naon zakatul fitri zakat fitrah aman ti jalma mata anu maot man ba'dal gurubi dina sabada surup panon poe dunaman teu wajib zakat jalma wulida nu dilahirkeun ieu man ba'dahu dina sabadana itu gurubi syamsi syarat kadua wajibna zakat teh ku sabab surupna panon poe tina akhir bulan Ramadan atawa peutingan lebaran anu dimaksud ku guru syams di dieu nyaeta manggihan sajuj bulan Ramadan jeung sajuj bulan Syawal teh nu sok dingaranan ku waktu wajib waktu wajib ngaluarkeun zakat hukumna menang mikeun zakat fitrah ti mimiti awal Ramadan atawa galib di urang mah tanggal 22 hiji nu ka 28 Ramadan menang eta teh ngaranna timpah ari sunatna mah isuk-isuk poe lebaran memeh salat Id makruh hukumna mikeun zakat diakhirkeun nepi ka akhirna poe lebaran haram hukumna ngaluarkeun zakat ngaliwat tina akhir poe lebaran lamun teu aya udzur atuh lamun aya udzur mah meunang contohan heula 2 juj teh siga kieu ya umpamana aya hiji jalma hirup selama bulan Ramadan ari heg jam 5 atawa bada asar erek malam takbir maot umpamana jam 5 maka eta jelema teu wajib zakat naon sababna sabab ngan ukur manggihan sajuj bulan Ramadan hungkul atawa awewe hamil ngalahirkeun pas malam takbir
maka eta teu wajib zakat sabab eta orok ngan sakadar mangihan kana juj sawal wungkul. Tah ieu mah kudu wajibna zakat teh syaratna kudu mangihan 2 juj. Sapertikeun umpamana orok lahir jam 5:30 rek adzan magrib pisan lahir. Tuluy hirup ka malam takbir eta mah wajib zakat eta mah. Sarahna jajaran kalimat ti handap. Wal muradu jeung ari maksud idraku waqti tamamil gurubi eta mangihan waktu sampurnana surup ma'a idraki juz'in sarta mangihan sajuj min ramadhana tina bulan Ramadan aidon deui li annahu karna saestuna kalakuan labuda eta misti min idraki juz'in tina mangihan sajuj min ramadhana tina bulan Ramadan wa juz'in jeung sajuj min syawalin tina bulan Syawal kama saperti perkara maro nu geus kaliwat ieu mah wa hadza jeung ari ieu idraku tamamil gurub idraku waqti tamamil gurub waktul wujubi eta waktu wajib anu tadi diterangkeun wa yajuju jeung meunang naon ihrajuha ngaluarkeun itu zakat pi awali ramadana dina mimiti bulan Ramadan tadi diterangkeun upana ieu wa sanu jeung disunatkeun naon ayyuhrija yan ngaluar angtuh roja yang dikaluarkeun itu zakat qabla sholatil id dina samemeh salat id lil itba'i karena anut in puilat lamun dipigawe naon as-sholatu salat awalan nahari dina mimiti beurang fa in ukhirat maka lamun diakhirkeun itu salat ustuhiba tah disunatkeun naon al ada'u mayar zakat awalan nahari dina mimiti beurang wa yukrahu jeung dimakruhkeun naon tahiruha ngahirkeun itu zakat ila akhiri yaumil idi nepi ka akhir poe lebaran wa yuhramu jeung diharamkeun naon tahiruha ngahirkeun itu zakat anhu tina itu id bila udrin kalawan teu aya udur kagoy bati malin udurna teh saperti eueuh hartana jalma awil mustahikina atawa eueuh pirang-pirang anu ngahak kana zakat la kang tidori nahwi qoribin teu kaasup udur kang tidori nahwi qoribin saperti ngadagoan saumpama baraya kajarin saperti tatangga wasolihin jeung jalma soleh palaya juju maka teu meunang naon tahiruha ngahirkeun itu zakat anhu tina itu yaumil idi lidalika karena itu ingtidor nahwi qoribin kajarin wasolihin bihilapi zakatil mali kalawan beda zakat harta painahu maka saestuna kalakuan ya juju eta meunang naon tahiruha ngahirkeunana itu zakatul mal lahu karena itu ingtidor in lam yastadda lamun teu narima banget naon durorul hadirina madarat pirang-pirang madaratna anu hadir kabeh qalu patuh roju zakatul fitri aman mata badal gurub aya ma'ahu tegasna sartana itu gurub liidrakihi karena mangihanana jalma al juj ayani kana juj kana 2 juj bihilapi man kalawan beda jalma mata nu maot man qablahu dina samemehna gurub wa quluhu dunaman ulida ba'dahu ae ma'ahu tegasna sartana gurub li adami idrakihi karena henteu mangihanana jalma al juj ayani kana 2 juj bihilapi man ulida kalawan beda jalma ulidan lahirkeun ieu man qablahu na samemehna gurub walau qala jeung lamun ngomong jalma li abdihi ka abidna jalma lapad angta ari anjeun hurun eta nu merdeka ma akhiri juz'in sarta akhir juj min ramadhana tina bulan Ramadan wajabat tah wajib itu zakat anal abdi kasih abid li idrakihi karena mangihanana si abid al juj aini kana 2 juj wa huwa jeung ari itu abid hurun eta nu merdeka bihilapi mah kalawan beda perkara law qala lamun ngomong jalma lapad angta hurun angta ari anjeun hurun eta nu merdeka ma awali juz'in
sarta mimiti juj min lailati syawalin tina mimiti peuting bulan Syawal. Fala tajibu maka teu wajib itu zakat ala ahadin ka salah sahiji. Walau kana jeung lamun bukti hunaka eta tetep dina itu itu si abid naon muhayatun giliran bainasna ini antara dua jalma pirokikin di abid bilailatin kalawan peuting wa yaumin jeung poe aw napakoti koribin atau napakah baraya bainasna ini antara dua jalma kadzalika seperti itu rokikin bilailatin wajabat tah wajib itu zakat alaihi maka itu isnain munasopatan bari satengah ewang liwuku'i ahadil juz'aini karena tumiba salah sahiji dua juj pinaubati ahadihima dina giliran gantian salah sahijina itu isnain wal juz'i jeung sajuj asani nu kadua pinaubatil akhari dina giliran anu hiji deui wa wujudil fadli jeung ku sabab ayana paleleuwih wa huwa jeung ari ieu wujudul fadli yasaru sahsi eta sugihna jalma bima ku perkara yafdulu anu leuwih ieu emak an kutihi tina biaya kakuatanana itu sahos wa kuti iyalihi jeung tina kakuatan maksudna ku teh kadaharan nu dialap kakuatan gitu tina kakuatan keluargana itu sahos pedalikal yaumi dina itu poe ay yaumil idi tegasna poenan lebaran wa kaza jeung eta tetep seperti itu yaum lailatuhu ari peutinganana itu id aidon deui syarat katilu wajibna zakat teh aya leuwih tina napakah wajib diri jeung keluargana dina peutingan jeung poenan lebaran tegasna mah ngabogaan mun di urang mah ngabogaan beas lah gitu kumaha lamun teu boga beas tapi ari duit atawa hayam atawa domba mah boga maka eta ge wajib zakat kumaha carana duitna hayamna dombana lamun sasatoan mah hayam jeung domba jual heula tuluy beulikeun beas mun boga duit langsung beulikeun beas kumaha lamun peutingan lebaran teh teu boga leuwihna tina napakah maka tuluy jual-jualeun ge eueuh deui umpamana jadi pas peutingan lebaran teh beas teu boga duit teu boga ngajual hayam teu boga hayam ngajual domba teu boga domba aya kontrakan anu batur maka keur manehna mah ari heg pas poenan lebaran boga umpamana boh duit boga atawa beas ge boga maka keur eta jelema teu wajib zakat naon sababna sabab teu mangih kasugihan tina juj bulan Ramadan sarahna mah teh aya ieu mah ta qauluhu iyalihi we qauluhu iyalihi ay alladzina tegasna jalma-jalma taljamu anu misti hukaman naon napaqatuhum nganapakahan itu alladzina kajaujati seperti pemajikan wal mamluki jeung abid amat wal qoribi jeung baraya wa qauluhu bidalikal yaum ay al mahud tegasna nu dikanyahokeun wa yujaki jeung ngajakatan sah sujalma an nafsi tina dirina sahos wa aman jeung ti jalma taljamu anu misti hu kaitu sahos naon napaqatuhu nganapakahan man minal muslimina anu tetep ti jajaran kaum muslimin hiji jalma wajib ngajakatan tina dirina sorangan jeung pikeun jalma anu wajib dinapakahan ku dirina
seperti pamajikana, anakna, bapakna, indungna lamun indung bapakna miskin. Palayal jamu maka temisti al muslima ka jalma nu Islam naon fitratu abdin mitrahan abidna wa qaribin jeung barayana wa jawjatin jeung pamajikanana kufarin pirang-pirang anu kupur kabeh wa in wajabat jeung sanajan wajib naon nafaqatuhum nganapakahanana itu anu kabeh teh abid qarib jaujah anu kupar teu wajib ka jalma nu Islam umpama rek ngajakatan ka abid atawa ka barayana atawa ka pamajikanana anu kafir kabehanana sok sanajan ari napakah mah wajib gitu. Ngajakatan mah tetep teu wajib da kafir teh panan. Wa idza wajabat jeung di mana-mana wajib naon al fitratu zakat fitrah ala syahsi ka hiji jalma payukhriju maka ngaluarkeun ieu sahos soan kana saso min kuti baladihi tina kadaharan anu dialap kakuatan nagara itu sahos ingkana lamun bukti itu sahos baladian eta anu bangsa nagara. Wajib zakat teh lobana saso sakulak mun dikilokeun mah 2,5 kilo menurut madhab Imam Syafi'i. Jadi wajib zakat teh 2,5 kilo tina kadaharan anu sok dialap kakuatan sapopoe mun di urang mah nyaeta beas teh. Sarahna jarang katilu ti hanap wa qauluhu payukhraju an kulli wahidin mimman yajibu miman ti jalma yajibu anu wajib naon alihroju ngaluarkeun anhu timan wa yajibu jeung wajib alaika itu sahos ing daya sarihi dina nalika beungharna itu sahos biba disiani kalawan sawareh pirang-pirang sok duna ba'din henteu sawarehna deui takdimi nafsihi duna ba'di takdimi nafsihi henteu sawareh ngaheulakeun dirina sahos pajaujatihi tuluy pamajikana sahos pahodimiha tuluy pembantuna itu jaujah bin napakoti kalawan napakoh ingkana lamun bukti itu khodim ingkana lamun aya atau bukti itu khodim pawaladihi tuluy anakna itu sahos asogiri anu leutik keneh pa abawaihi tuluy indung bapana sahos pa abihi tuluy bapana sahos pa ummihi tuluy indungna sahos pa waladihi tuluy anakna itu sahos al kabiri anu galede al muhtaji anu butuh paroki kihi tuluy abidna itu sahos wakila jeung dicaritakeun naon lapad bitak dimirokikihi ngaheulakeun abidna sahos ala waladihi manderikeun anakna sahos asogiri anu laleutik wa inama kudima jeung pasina diheulakeun sahala abu-abu bapa alal umi ngelehkeun indung huna di dieu aksama kalawan aksama bari sabalikna perkara pinapakoti dina pirang-pirang napakah li anna napakota kana saestuna napakoh lil hajati eta tetep karena kabutuh wal umu jeung ari indung ahwaju eta leuwih butuh dina masalah napakah mah heulakeun indung dina zakat mah heulakeun bapa wal fitratu jeung ari fitrah zakat fitrah lisyarofi eta tetep karena kamuliaan wal abu jeung ari bapa asrofu eta leuwih mulia li annahu karna saestuna itu sahos mansubun eta anu dinisbatkeun ilaihi ka itu abu wa yusrofu jeung dimuliakeun itu sahos bisarofihi kusabab muliana itu abu
Terus kahanap qauluhu so'an wa huwa ari itu so'an arba'u hafnatin eta opat pirang-pirang rawuan atawa cangeuman leungeun dua kitukeun cangeum bikapai rajulin kalawan dua dampal leungeun rajul mu'tadilihima bari anu meujeuhna dua bari anu meujeuhna itu kapai wa huwa jeung ari itu so bil kaili eta tetep kalawan takaran al misri anu bangsa Mesir. Pa ingkana maka lamun bukti fil baladi eta tetep di nagarana naon akwatun pirang-pirang kakuatan golaba anu ngalindih naon baduha sawarehna itu akwat wajaba tah wajib naon al ikhraju ngaluarkeun minhu tina itu ba'duha. Lamun di hiji daerah umpama kadahara nu dialap kakuatanana teh beda-beda. Umpamana aya anu beas, aya nu jagong, aya nu gandum. Ngan anu sok ngadahar beas umpamana ngadahar sangu eta leuwih loba umpamana nepikeun ka aya 70%. Nu ngadahar jagong 20%, anu ngadahar gandum 10%. Maka zakat wajibna eta teh ku beas. Naon sababna? Sabab anu loba bisa ngalindih ka anu saeutik. Walau kana jeung lamun bukti saha-saha suci jalma fi badiatin eta tetep di pakampungan lakuta anu teu aya kadaharan dialap kakuatan eta tetep piha dina itu badiah. Ahraja tah ngaluarkeun itu sahos min kuti akrobil baladi tina kadaharan nu dialap kakuatan pangdeuketna pirang-pirang nagara ilaihi ka itu sahos. Umpama aya hiji jalma cicing di kampung meledug di leuweung atawa di daerah nu terpencil atawa di daerah anu manehna teu boga dahareun anu anger kali deui teu boga kadaharan anu anger dialap kakuatan sapopoe tegasna mah barang daharna teh sapangih-pangihna maka zakatna wajib ku kadaharan anu sok dipake kakuatan di daerah anu pangdeuketna ka eta jelema. Umpamana daerah nu pangdeuketna ka eta jelema teh barang daharna sok beas maka wajib kudu beas zakatna. Ajaran kalimat ihana walau kana sahsu fi badiatin aw baladin wa qaluhu laku tapiha ay aw kana atau bukti tu balad aw kana atau bukti piha tetap di itu balad naon kutun kadaharan dalam kekuatan layu jiu anu teu nyukupkeun ieu kut fil fitrati dina zakat fitrah kalahmi seperti daging wasamani jeung gaji wal kaski jeung gandum putih wal mahidi jeung susu wal mamlahi jeung keju minal ikti nyatana susu anu garing alladzi anu afsada anu ngaruksak hu kana alladzi naon almilhu asin atawa uyah. Waman jeung ari saha jalma lam yusir anu teu boga man teu boga miskin bisoin kana saso bal bibadihi balikta kana sawarehna itu sok lajima tah misti hu ka itu sahos naon dalikal ba'du itu sawarehna wa qadruhu jeung ari ukuran itu so ay as-so'i tegasna ukuran so khamsatu artalin eta 5 pirang-pirang kati wa sulusun jeung sapertilu bil iraqi kalawan bangsa Irak
wasabako jeung geus ti heula naon bayanu ritli pertelaan kati al-iraqi nu bangsa Irak fi nisabi zuru'i dina nisab tatanduran. Jalma anu henteu boga saso umpamana rek zakat teu boga 2 liter satengah mah paling boga ge ngan ukur saletereun maka wajib ngaluarkeun kana sawarehna atau bogana saletereun sakiloeun kaluarkeun we sakilo. Contoh umpamana boga beas 5 kilo nah jang napakah malam lebaran teh jeung poe lebaran tina 5 kilo teh jang napakah peutingan lebaran jeung poenan lebaran 4 kiloeun berarti sasana ya 1 kilo tah kaluarkeun we zakat 1 kilo gitu. Wa qadruhu jeung ari ukuran saso ukuran sakulak teh nyata 5 kati ditambah 1/3 kati. Terus pokoknya di urang mah 2,5 kilo lamun di liter 3,5 liter. Ningali sarahna panghanapna wa qalu lajimahu dalikal ba'du ay muhafadatan karena ngaraksa alal wajibi kana nu wajib biqadril imtikani kalawan saukuran kongang liqalihi karena dawuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza amartukum di mana-mana idza amartu di mana-mana marentah kuringkum kalanjeun kabeh bi amrin kalawan hiji parentah patu tah kudu ngadatangkeun aranjeun kabeh minhu tina itu amrin mastata'tum makana perkara istata'tum anu mampuh aranjeun kabeh samampuhna we. Qauluhu wa qadruhu awal aslu pihi wal aslu jeung ari asal pihi dina itu soal kailu eta takaran wa inna ma qudira jeung pastina dikira-kirakeun ieu so bil wajni kalawan timbangan istidharan karena ngadohirkeun wa qauluhu khamsatu artalin wa sulusun ayli annaso kana saestuna saso arba'atu amdadin eta 4 pirang-pirang mud wal muddu jeung ari samud ritlun eta sakati wasulusun jeung 1/3 paida jumiat maka di mana-mana dijumlahkeun dihijikeun dijumlahkeun itu arba'atu amdad balagot tah nepi itu arba'atu amdad makana perkara dukiro anu geus dicaritakeun ieu mah sakitulah. Paslun wallahu a'lam.